Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya. Jadi ayeuna orang rek ngayakeun giveaway, yang giveaway naon nyata giveaway pulsa 150.000 gitunya. Nya emang orang mampuna ngayakeun giveaway pulsa 150.000 gitu. Kunaon orang milih giveaway pulsa soalnya menurut orang ya gampang gitu, pulsa mah tinggal ngirim teu kudu ting make JNE gitu nya. Yang emang leutik lah ngan orang boga duit lagi ngan sakitu gitu nya. Nah tapi orang tidak akan memberikan giveaway ini secara cuma-cuma kemarannya, tapi maneh kudu melakukan sesuatu supaya maneh bisa menang giveaway iya gitu. Caranya nyata maneh kudu nyieun meme men. Apa tuh meme? Lain meme eta nya lain. Jadi meme nu kawas ieu ya men ya. Nah, orang erek mere tantangan kemarannya maraneh kudu nyieun meme tina si Junaid atau si Abdul. Contohnya juga kieu tah. Nah, jadi mana kudu meme, jadi kayak nu meme terunik, terbaik dan terlucu eta nu menang pulsa 150.000. Nu menang ngan saurang, kunaon ngan saurang supaya kami persaingan teh rada-rada ketat gitu nya. Nah, tapi orang erek nyarankeun bisi mane ek nyieun memenya kete mane cenah urang hese euy kudu install aplikasina, kudu install aplikasi ieu. Tah ayeuna mah gampang mun ek nyieun meme cukup make Filmora Meme Maker atau Filmora Meme Maker men. Filmora Meme Maker mah nyieun meme secara online gitu tanpa perlu install aplikasi men. Tah ayeuna urang geus ngabejakeun carana kumaha nyieun meme secara online. Cekidot. Deuleu ta ieu halaman homepage-na tah cek urang ge di pojok kanan bawah aya iPhone XS giveaway. Lamun maneh ngiluan tinggal pencet enter now nya. Tinggal pencet enter now oke di jerona langsung aya kumaha carana mendapatkanna ke aya tips-tipsna atau langkah-langkahna gitu. Tah ayeuna mah urang langsung we kana nyieun meme na nya men. Tah lamun misalkan maneh erek nyokot gambarna tina Facebook, tina IG atau tina Twitter, maneh tinggal tulis linkna di dieu ya tah, enter URL, tulis upload. Nah, lamun maneh nyokotna tina HP, maneh tinggal klik nu drop affiliate click here to upload tah, klik ieu tah men. Nah, ke pilih tina file, tina galeri biasana nya tah. Urang ayeuna kebetulan aya foto si Junaid, urang ayeuna ek nyieun meme si Junaid men. Nah, ke meme-na tunggu sampai diupload tah, tere deuleu upload gambarna. Seleksi gambarna tah urang sakieu we set. Oke. Geus pas kurang. Hup. Oke, geus. Tinggal mencet oke, tah bisi erek rotasi bolak-balik tah aya pilihanna nya. Urang mah geus pencet oke langsung. Tinggal tunggu gambarna di-upload nya. Tuh, geus tah. Ayeuna tinggal nambahan teks. Tah aya add top text, add bottom text. Kumargi urang ayeuna ek ngagunakeun tulisan ngan hiji. Hapus salah satuna nyata bottom text. Tuh, pan jadi hijinya. Tinggal tulis teksna edit. Erek make tulisanan, urang mah ek make mikir anjing. Mikir anjing, add text box. Oh, geus tadinya geus berarti tuh. Tuh tah kan ayeuna di luhur tinggal pindahkeun ke handap tuh. Langsung pindahkeun men mikir anjing. Terus ayeuna bagian ngedit ukuranna, tah ngedit ukuranna kana ieu tah font CJ jadi 3,6. Tuh jadi berubah anjir. Habis ek warnana tah loba pilihanna mah ek bold, ek nganebelan huruf. Tah cose pilih kana JPG, kana PNG bebas, urang mah kana JPG. Geus tinggal create. Geus anjing tong pusing, bebari teu kudu tinggi install aplikasi itu deuleu tuh geus jadi mikir anjing deh, simpel. Tinggal download we. Asup kana HP. Geus tuh men bebari cai ge. Sok tah buruan matakna gunakeun Filmora Meme Maker. Nah, jadi sakitu wae nya giveaway ti urang 150.000. Tapi urang giveaway iPhone ieu tapi cuma linti urang gitu di Filmora, urang mah ngan modal 150.000 gitu. Oke lah guys, sakitu wae. Wassalam.